Fawandir insanu mimma huliko mimma inda fikin, mangka manusia kudu merhatikeun tina naon dirina dijadikeun, manehna dijadikeun teh tina cai anu dipancerkeun. Apa cai nu dipancerkeun? Cai nu dipancerkeun ti lalaki disebut sperma. Cai nu dipancerkeun ti awewe disebut ovum. Eta ceuk pelajaran biologi. Lamun ceuk keterangan dina Quran, cai nu dipancerkeun boh ti pihak bapa atawa ti pihak indung teh disebut nutfah. Dina nutfah aya makhluk anu disebut sel. Nu ti pihak bapa disebut sel spermatozoa. Nu ti pihak indung disebut sel telur. Tuluy eta sel sperma jeung sel telur teh pacampur pacorok dina saluran tuba anu aya dina rahim. Lamun geus kitu mangka terjadilah pembuahan, mangka dimulailah proses penciptaan manusia di alam rahim. Tina nutfah berproses jadi alaqah, ari alaqah teh nyaeta sagumpal getih. Tuluy tina alaqah berproses deui jadi mudghah, nyaeta pembentukan daging jadi sagumpal daging. Tina mudghah tuluy jadi idoman, nyaeta pembentukan tulang. Tina sagumpal getih jadi sagumpal daging. Tina sagumpal daging tuluy jadi tulang belulang, tuluy jadi idoman. Tina idoman jadi lahman, nyaeta pembentukan organ-organ tubuh. Jadi mun secara garis besarna tina nutfah nepi ka jadi jasad anu sampurna, prosesna aya 3 tahap. Nyaeta tina mudghah jadi alaqah, prosesna 40 poe. Tina alaqah tuluy jadi mudghah eta ge sarua 40 poe. Tina mudghah jadi wujud anu sampurna anu disebut janin, eta ge 40 poe. Jadi totalna timimiti nutfah nepi ka janin 120 poe. Mun geus 120 poe faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Mun geus disampurnakeun kajadianana nyaeta geus jadi bentuk manusia anu sampurna, anu tiada kekurangan satupun. Anggota-anggota badanna geus sampurna timimiti suku, leungeun, sirah, ceuli, organ-organa saperti ceuli, panon, irung, baham. Tuluy organ-organ jerona seperti jantung, paru-paru, liver, lambung, usus, ginjal, alat kelamin jeung sajabana geus sampurna. Nyaeta geus ngabentuk wujud manusia geus 120 poe, mangka ditiupkeun ruh kagungan pangeran. Tuluy berkembang jadi orok nepi ka 8 bulan. Tuluy ti alam rahim kakara gumlar ke alam dunya. Jadi nunutkeun pangandikana pangeran dina Quran nyaeta ceuk ayat anu tadi, manusia teh kudu nganyahukeun kana asal usul dirina. Sabab eta teh mangrupakeun hiji jalan pikeun mengenal ka pangeran. Di antarana nyaeta mengenal kana keagungan-keagunganana. Di antarana nyaeta mengenal kana kaendahan-keandahanana. Di antarana nyaeta mengenal kana kasampurnaan-kasampurnaanana.
anu ngamawujud jadi wujud orang masing-masing, dimana geus ebreh kagungan pangeran dina diri orang sorangan kakara asyhadu alla ilaha illallah. Itu cekaterangan anak man lam ya'lam ilaha rabbi wa kuru wa ku jasadi fa inna dalika kal hayawan. Saha-saha manu teu nyaho ka pangeran nu sabenerna jeung teu nyaho ka ruh nu sabenerna jeung teu nyaho ka jasad nu sabenerna, mangka eta jalma teh teu beda ti sato. Hartina amun ayeuna urang hirup ngan sakadar hirup atuh naon bedana jeung sato? Da sato ge sarua hirup. Damun dipandang secara struktur mah manusia teh persis jeung sato. Manusia teh makhluk anu bersusun, sarua sato ge makhluk anu bersusun. Contoh, manusia tersusun dari rambut, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum. Tingali munding. Dan munding sarua kitu tersusun dari rambut, kulit, urat, getih, daging, tulang, jeung sumsum. Ari diajak ngandi ka Gusti Allah masih gamunding. Kumaha munding sadana? Tapi hari diajak kana dudunya mah jiga embe naik ta orang tua nepi ka kitu hirup di alam dunya teh artina sing nyaho kana diri boh diri nu dohir atawa diri anu batin. Lamun secara baliah manusia teh mangrupakeun kumpulan tina 13 perkara. 4 perkara asal ti indung, 4 perkara asal ti bapa, 4 perkara asal ti Muhammad, jeung hiji perkara anu langsung ti pangeran. Anu ti pihak indung nyaeta anu jadi buuk, anu jadi kulit, anu jadi getih, anu jadi daging. Sedengkeun anu ti pihak bapa nyaeta anu jadi urat, anu jadi tulang, anu jadi sumsum, jeung jadi otak. Sedengkeun ari anu asal tina kamuhammadan nyaeta anu jadi pandenge, anu jadi paningali, pangangse, jeung pangucap. Anu langsung ti pangeran mah nyaeta anu nyampurnakeun ka manusiaanana, nyaeta anu disebut kamilah tea atawa ruh. Bagi sabab itu mangga kudu nyaho yen dina diri anjeun teh aya hak indung, aya hak bapa, aya hak Muhammad, aya hak Allah. Muncul Bung Karno mah jas merah. Jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah. Tanjeng tetibinya sejarahna. Matak cek pangandikana Gusti Allah dina Al-Qur'anul Hakim, atiullaha wa atiu rasul wa bil walidaini ihsan. Artinya salaku umat manusia orang teh wajib bakti ka Gusti Allah, jeung wajib bakti ka Kangjeng Nabi nyaeta ka utusan Allah, jeung wajib bakti ka indung bapa. Eta ge ari rek jadi manusia, ari rek jadi sato mah teu nanaon, da geus disadiakeun pikeun pi tempateunana masing-masing, teu kudu ngiriweuh. Tah ayeuna rek nanyakeun ka Ujang, aya rusiah naon di balik gerak lengkahna wujud Ujang? La tatahrakal jasadi illa biidzni ruh, wa la tatahrakar ruh illa biidznillah. Teu
aya gerakan jasad sok sanajan gerak ngan segede atom angin kalawan izin ruh jeung teu aya gerakan ruh sok sanajan gerak ngan segede atom angin kalawan izin Allah. Jadi gerakna ujang teh boh nu dohir saperti leungeun jeung suku atawa nu batin saperti gerakna hati jeung akal pikiran eta teh kalawan izin ruh. Ari nu disebut ruh eta saperti kolbu, saperti nafsu jeung saperti akal, aya martabatna, aya manjilah-manjilahna atawa aya makom-makomna. Artina kualitasna bertingkat-tingkat. Di antarana nyaeta nu kahiji aya nu disebut ruh jamadat. Ari ruh jamadat nyaeta ruh anu sifatna saperti babatuan. Di antara ciri jalma nu aya dina martabat ruh jamadat nyaeta teas hatena, artina teu asup nasehat, murek migawe hiji perkara manehna can pangalaman dina eta perkara nu rek dipigawena, tuluy dinasehatan ku ujang anu geus pangalaman dina eta perkara manehna teu daek narima, teu daek make saran ti ujang, tetep keukeuh make cara manehna sorangan anu can teruji jeung can terbukti kaberhasilanana. Atawa manehna hirup dina kabiasaan anu salah menurut hukum-hukum Gusti Allah, dielingan boh ku duhurna, boh ku kolotna, boh ku baturna, manehna tetep bae ngarasa enjoy dina kasalahanana. Puncakna dinasihatan ku Gusti Allah melalui bala, melalui bencana anu tumiba ka dirina angger kene bae teu sadar-sadar. Muncul dina katerangan Al-Quran mah nu kitu teh diibaratkeun taneuh anu tandus. Mun diturunkeun hujan kana eta taneuh teu bisa nyerep cai hujan, kadon nyumbang. Jeung deui lamun dipelakan tatangkalanana kadon paraeh. Aya ge nu tumbuh tapi tumbuhna teu subur. Jadi hirupna mah hirup pepelakan teh tapi jiga nu kacentet teu ngahasilkeun buah, teu kaala mangpaatna. Nu kadua ruh nabatat. Ari ruh nabatat nyaeta ruh anu sifatna saperti tatangkalan. Di antara ciri jalma anu aya dina martabat ruh nabatat di antarana nyaeta soliter. Apal soliter? Ari soliter teh individualis, kadituna egois, kadituna deui antisosial. Contohna saperti jalma-jalma anu hirup di klaster-klaster atawa di komplek-komplek elit atawa mengku zaman ayeuna mah di kondominium atawa di apartemen-apartemen anu prinsip hirupna lugu. Bae lugu jika jama kampung, ieu mah lugu teh lu gue disingkat jadi lugu. Teu beuki kada gotong royong, teu nyaho kana kerja bakti, teu wawuh ka tatangga, tara bertegur sapa, sorangan we hirupna teh kitu mah. Nyaho-nyaho paeh we. Sapoe dua poe teu kanyahoan.
kanyahuan geus bau bangke. Oh cuk tetanggana teh di kamari mikiran tara-tara tisasari asa-asa bau naon ieu teh hayu we di pikiran geus 3 poe nah aya beuri paeh kitu. Ai sing goreng teh tetanggana modar geus saminggu karek kanyahuan. Tanu di apartemen mah aya nu nepi ka kituna. Eta teh zaman kitu teh aya dina martabat ruh nabatat. Ruh nu katilu nyaeta ruh hayawanat. Ari ruh hayawanat nyaeta ruh anu sifatna saperti sasatoan. Ciri zaman aya dina martabat ruh hayawanat diantarana nyaeta teu peduli kana aturan-aturan hukum Allah. Manehna mah makena ge make hukum rimba. Mun dina urusan dahar teu peduli halal, teu peduli haram, yang penting perut kenyang. Dina urusan syahwat seksual nu penting atas dasar suka sama suka, rek nu lengoh rek nu boga salaki bebas, rek nepi kareuneuh ge yang penting asyik. Manehna jalma gede sok maehan kanu leutik seperti para kapitalis anu memonopoli perekonomian, anu memonopoli perdagangan. Leutikannana tingali ayeuna mah retail anu ngajarwal sembako, anu ngajual na kadang leuwih murah ti harga pasar, pan ayeuna mah geus arasup ka ganggang, malah mah geus asup ka kampung-kampung, teu peduli ka warung-warung nu leutik. Masing rek nepi ka gulung tikar eta mah bukan urusan saya bos, sabodoh teuing, yang penting maritel saya laku, penting mah aing beunghar. Nya kitu deui lamun berkuasa lain mensejahterakan rakyat kadon yang sarakeun rakyat sangsara gitu paduli, nu penting bisa ngalanggengkeun kekuasaan. Nu kaopat ruh tabiat. Ruh tabiat mah geus rek mulai kana kamanusiaan, geus rek siga manusia, akal kamanusiaanna geus mulai aya anu aktif. Akal nu aktifna diantarana nyaeta akal daruri, nyaeta akal anu jurusanana kana mengatasi jeung mengolah alam. Lamun dina sasatoan mah disebut insting, lamun di manusia mah sok disebut naluri. Artina manusia soksana jantan tanpa melalui proses pendidikan seperti sekolah, seperti ngaji, soksana jantan bisa baca tulis, tapi manusia bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa nyeun tempat berlindung tina bahaya alam, bisa nyeun tempat berlindung tina bahaya binatang buas, bisa beranak pinak seperti manusia anu hirup di hutan-hutan pedalaman. Manehna mimitina mah anu ngajarkeun kumaha cara pasatemon. Nu kitu mah teu kudu diajarkeun. Eta mah aya sifat naluriahna tersendiri. Panjalma-jalma nu kitu teh ku masyarakat modern mah disebut primitif. Sedangkan lamun di masyarakat modern diantara cirina nyaeta pola pikirna teh pragmatis, pendek, pola pikirna teh sahari taun, boro-boro inget jeung poe akhirat dalah ka anak incuna sorangan ge teu inget. Contohna boga sawah, boga kebon beak dijual, dipake monyah-monyah, dipake kepentingan si poji tungkul.
Leuwih gede ti eta kekayaan alam anu teu bisa diperbaharui seperti barang-barang tambang contohna emas, perak, gas, minyak bumi beak dieksploitasi jeung kepentingan pribadina wungkul. Salian ti kitu jalma nu aya dina martabat roh tabiat mah can aya kajembaran hate jeung can aya ketenangan jiwa. Nu aya teh ngan sakuasangka jeung kamangmangan, hartina teu ajeg dina hiji pamadegan. Jigalang layangan kumaha ceuk angin ka kidul berkakidul, angin ka kulon berkakulon, nutur-nutur yang manusia anu teu puguh juntrunganana. Hirupna teh selalu galau dan galau, dagang tongkoro dina rugina dina untung nage masih kene galau masih kene rungsing. Da eta peda untungna saeutik. Sedengkeun lamun keroba duit lumpatna kana poya-poya, kana piknik-piknik, kana makan-makan, kana minum-minum, kana kasenangan-kasenangan badaniah wungkul. Da androe geus balik ka imah mah galau deui rungsing deui kitu mah. Tah ieu nu opat nyaeta jamadat nabatat hayawanat jeung tabiat eta gerak edarna teh atawa cakupanana mencakup opat nafsu anu rendah nyaeta amarah lawamah sawiyah mulhamah. Jadi kahirupanana teh beredar di seputar eta. Kadang-kadang dina amarah, kadang-kadang munculna lawamah, kadang-kadang sawiyah jeung saterusna hawe berputar di dinya. Terlepas tina opat eta hartina can sampurna dina kamanusiaanana. Ayeuna tinggal pariksa dari orang masing-masing aya dina martabat ruh nu mana dari orang masing-masing. Sabab eta anu kudu diatasi, nu kudu dirobah. Sabab nu martabat anu salanjutna mah geus nincak kana kamanusiaan. Ayeuna fokus ka dinya heula, beberes heula, tingali heula. Sakitu aya heula ke ditulikeun deui. Mudah-mudahan panjang umur.